syukur bae pakai naikkeun darajat urang dibere dunia coba dunia pakai naikkeun darajat henteu urang dibere tanaga coba tanaga pakai naikkeun darajat henteu ka aing cak Allah ye pakai tatarekelan teh dibere ilmu dibere wawasan dibere ilmu politik dibere ilmu ekonomi dibere ilmu agama dibere ilmu budaya lain sebagainya pakai naikkeun darajat apa henteu ieu fasilitas ti Gusti Allah tinggal urang apa ongkos maca Quran kita maca Quran cakolot baheula pan aing mah baheula unu magah lain teu hayang cakolot teh ngan aing mah apal lisan ku ari teh ngan apalna 3 doang hiji Fatihah 2 kuliah 3 kulu jasa kituna ti baheula aing mah ku ari atuh belajar hese eta teh Quran dibulak-balik bae geus bismillahirrahmanirrahim batur mah nu bisa maca Quran fasilitasna tuh nya nama lantaran bisa nasa kitu atuh eta bae Fatihah dolin kuliah geus kulhu deui Fatihah deui kuliah kulhu deui Fatihah deui kuliah kulhu deui datang ke malaikat geus teu nyatet-nyatet nyaho aing babacaan siang mah atuh kos kitu bae tah ulah jadi ulah risih sebab tu bisa baca Quran aja lep tu baca eta Quran eta geus bae kulhu bae geus kulhu bae dieu kulhu kaluar kulhu di jero kulhu peuting kulhu barang kulhu bae emang bisana eta doang eta teh Quran jadi atakah pan urang mun maca kulhu 100.000 haram ka neraka Masya Allah 100.000 baca bae kulhu bismillahirrahmanirrahim 70.000 cek sakawal mah dia sih 100.000 kan kurang baca kulhu coba eta aya keneh waktu jang aki-aki mah jeung nini lah aing mah mendingan diharamkeun bae ka surga ka neraka maca kulhu bae tas beres 100.000 pae nya nang geus mah boga atakah nah di akhirat begitu dipertimbangkeun deuk ka neraka Gusti abdi ngadenge pan di pangajian saha nu maca kulhu 100.000 cenah cak kiai pan kiai ge kangjeng nabi cak ti Gusti cenah haram ka neraka abdi dek demo lantaran teu bisa abdi mah abdi ngadenge ku ceuli abdi bose mah nundutan ya lap-lapan lah jadi tah bahasa-bahasa kos gitu bisa pakai pertanggung jawab ke Gusti Allah tah eta hasil ngaji pan hasil ngaji mun kitu mah urang teu ngaji ban saya maca naon maca kul jasa nah yang maca bae engke moal bisa demo ka Gusti begitu ka nerakakeun atuh pan Gusti abdi maca kulu cak sia cak sahanya haritanya tuh tanggung jawab aya kitu mah cak sia ngaji dieu sia ngajina cilongok teangkeun kiaina bener pernah ngutakan bener cak sia bukan kurang teh pan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara al ikhlas ya tamarrah ya ta'alfi marrah bejakeun ataqallahu da pada eta cak kanjeng Nabi tapi dipanggil bener pencak Gusti wah bener ieu mah tuh geus ka surga kan cak malaikat ieu catatanna aya nonton TV-an geus sampura ampura nikmat luar biasa tuh nuhun libatkeun diri urang di pengajian supaya urang ngarti ka Gusti Allah mun geus ngarti ka Gusti Allah ibadah teh mantap mantap para ulama daek maca Quran tengah peuting tahajud maca zikir jeung sajadah ngarti nyana ka Allah pagon kiai nu ngartina ka amplop bae mah undangan bae kerek nya undangan aing beun paruyang ceuk nya ieu duh ese ceuk tuh nang puyeng undangan teh kudu nikmat alhamdulillah rineh ieu maca Quran nu biasana osok sajus ieu mah undangan ieu bisa 5 juz ieu mah lain rokok beak ieu udah nu ngondang sial kas geus ipis ieu heran lah gua dakwah sih kos kitu Masya Allah tah wauhkeun diri urang carana supaya urang wauh libatkeun di pangajian abeh urang ngarti kanu diibadahan ku urang sebab
wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah. Jadi jelema teu paham ka Gusti Allah, jelema can wau ka Gusti Allah, salat deui, maca Quran, maca sholawat, zikir terus bae dilawan ku bari diuk bae ku wali mah hebatan wali. Aya sia gara salat bae. Salat sia nu loba, jutaan rakaat, wali mah kerek. Diudangkeun dahar, dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tas dahar. Itu mah waduh keur teu tunjelan we salat. Wah, jadi diudangkeun deui. Dahar deui, dahar. Beres. Hebatan keneh nu kerek. Hebatan keneh nu kerek. Tah, eta tah bendak. Iblis teh di masjid, begitu di masjid terjadi. Terjadi nyana. Begitu ke masjid terjadi deui. Tanya, kunaon eta terjadi ka masjid iblis? Aduh di dinya aya nu keur sare. Tah nu keur sare sih beusi kahudangkeun nyana mah mun hudang waduh zikirna teu kawawa. Geus kena hees bae eta bacanya nanti. Itu pun nu salat teh diantepkeun sebab nyana mah salat ge di baturan ku kula ieu. Kula na asup ka jero hatena, salat deui sia. Hayang kalem sia ku ari mah. Hayang salat deui tuh. Eta mah teh nu hees nu kerek. Asal geus hudang bae ge bahaya. Bahaya. Lurah dicarekan ku nya. Camat dicarekan. Geus kena hees bae nya mah. Takos kitu iblis ge teu kuatin. Kajian kena hees bae teh mah doh. Dah eta tanda bahayana seorang manusia nu ngarti ka Allah bisa membabi buta. Pandang bulu sahajeng nya nama zikir bae ka Gusti Allah. Dialah iblis ge iblis. Waduh cekna ieu mah. Bahaya maningan kena hees. Dak lolobana kiai mah harees. Nailah urang ngawuhkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala pelebah dieu urang ngawuhkeun ka Gusti mengenai hukum-hukum pasah.